Assalamualaikum barudak. Sampurasun. Kumaha darama? Mugia sadayana dipasihan kasehatannya. Amin. Dinten ayeuna patepang deui sareng ibu dina pembelajaran bahasa Sunda pangajaran kedua. Nah barudak, cobi ayeuna buka buku bahasa Sunda, buku paketna halaman 12. Ngenaan maca bacaan. Nah, ibu oge di dieu bade nyontoan kumaha maca bacaan bahasa Sunda ku lapal anu bentes. Bentes eta teh nyaeta jelas. Lentongna sareng ekspresina sae nyaeta merenah. Nya, coba aranjeun di bumi buka bukuna sareng regepkeun nya. Ayeuna ibu bade nyobian maca. Siap? Finalis pasanggiri pupuh. Sobat, ngaran abdi Safa. Murid kelas 3 SDIT Al-Firdaus Lembang, Bandung. Abdi ditunjuk ku sakola di Piwaran Ngiringan Pasanggiri, pupuh tingkat kacamatan. Waktuna poe Minggu. Tempatna di gedung PGRI Lembang. Harita abdi milih pupuh Mas Kumambang. Samemeh dar pasanggiri abdi geumpeur. Sieun teu bisa. Abdi kabagean nomor patandang 3. Pas bagian abdi digentraan, abdi nyuhunkeun doa ti mamah sareng bu guru. Tidinya mah bismillah wae ka panggung nembangkeun Mas Kumambang. Alhamdulillah lancar. Soal juara atawa henteu mah teu nanaon. Nu penting boga pangalaman. Saminggu ti harita abdi dipanggil ku kepala sakola pikeun ngiringan pasanggiri pupuh tingkat kabupaten. Abdi jadi wawakil ti kecamatan. Bu guru sareng pun biang nangis bakating ku bungah. Rerencangan sakelas miring ngawilujengkeun. Abdi asa kurang percaya kedah ngawakilan ka kabupaten. Rasa risih, teu percaya diri, leutik hate, sieun teu tiasa mawa amanah sakola jeung sobat-sobat. Abdi miyos ka kabupaten disarangan ku mamah sarta rombongan ti sakola. Aya bapak kepala sekolah, guru kelas 3, jeung sabagian rerencangan. Salila di gedung tempat pasanggiri, ieu hate asa teu meureunah. Teu gareunah pikeun geumpeur. Abdi kabagean nomor patandang 5. Basa dipanggil, abdi ngadeg-deg tur geumpeur. Tapi lahaula we abdi naik ke panggung. Ari pupuhna milih sinom. Kira-kira jam 2 sore acara pasanggiri pupuh antara siswa SD sakabupaten lekasan tinggal ngadagoan pangumuman. Girang pangajen ngumumkeun nanati urutan hareupan. Ngaran abdi teu kasebut. Hate abdi beuki teu geunah. Mani hayang hing we ceurik. Dewan juri ngumumkeun juara pasanggiri ngaran abdi disebut. Abdi langsung sujud syukur bari jeung Cirambai Cimata. Pedah eta bakating ku bingah. Pun biang sareng bu guru langsung ngagabruk bari nyuman abdi. Lain piaga mungkul nu dibawa teh artos kanggo pununjul 2.500.000 oge. Nya eta bacaan
ngeunaan finalis pasanggiri pupuh. Nah, eusi dina bacaan nu tadi tos dibacakeun ku ibu aya sababaraha kata atawa kecap anu kudu hidup terang hartosna. Nyaeta misalna pasanggiri. Nah, pasanggiri nyaeta perlombaan. Kedua ditunjuk, nyaeta dipilih. Nu katilu ngawilujengkeun nyaeta ucapan selamat. Nu kaopat ngiring atau nilu. Atau bahasa Sundana, bahasa Indonesiana nyaeta ikut gitu ya. Nu salajengna patandang berarti peserta. Terus rerencangan, babaturan, gemper. Nah, artosna eta gugup. Ngadegdeg nyaeta gemetar. Salajengna urang diajar panyungsi basa. Mikaweruh kecap rundayan. Mikaweruh nyaeta mengenal kata. Itu anu bikahatur mugia pembelajaran dinten ayeuna tiasa bermanfaat kanggo urang sadayana. Amin. Hayu urang ngamumule basa Sunda, hayu urang ngalestarikeun bahasa daerah, bahasa Jawa Barat, bahasa Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.